Mana si Rete teh? Ayo. Teh. Ada tamu tuh, Teh. Teh. Rete. Dan saha? Naon? Naon? Teh naon? Alhamdulillah. Naon? Tadi teh wing ngangan ti imah ngacek Bu Rete cenah ke di balai dusun. Keur nyervis balai dusun. Ya kudu servis depan mogok ya teh ayeuna olina beak. Aya naon ya? Iya ya kata wing teh kebutuhan ya. Naon kumaha sok? Ya kata wing teh dek nyieun kakak. Ai syaratna kudu naon? Anjeun kakak mah lain ka dieu ieu mah proyek. Pagawe anjeun geus nyieun kakak mah kaduk capil ka Ciamis ka ditu. Ih, lain ka dieu. Lain kan urang teh warga di dinya dek nanya nah RT teh gini kudu kumaha jalurna. Oh. Gampang eta mah. Kewang pangieukeun. Sok syarat nama tinggal fotokopi KTP. Oh, fotokopi KTP? Fotokopi KTP. Kata unggul? Aduh, urang teu mawa berarti urang ini tila atuh mah nya. Nya. Fotokopi ieu, heeh atuh heug. Wing ini teh nya. Fotokopi. Tong lila teuing. Heug, siap. 1 jam kemudian. Geus beres syaratan mah. Yes. Teh, Aya. aya ieu. Wing geus mawa persyaratan teh. Nya, anu persyaratan pertama teh bieu teh fotokopi KTP-nya. Tah, ieu wing geus aya fotona. Foto KTP. Gue kopi ieu. Itu lain. Teu ngarti. Nah, kan cenah dia fotokopi KTP. Di fotona tah. Nya. Di kopi nah. Bener kan? Foto ya kopi. Bener. Ieu foto ieu kopi. Heeh. Nu naon deui? Maksudnya fotokopi KTP. Ieu kan foto nah ieu teh. Nya. Nah, ieu kopi nah. Salah pelebah mana cenah kan? Ieu kopi. Heeh. Dikaharti ya kuring manita sotenanan fotokopi KTP gitu lain foto KTP ujung kopi atau nu aya syukur ieu merek kopi KTP na aya nu aslina Aya itu juga aya KTP asli ge jelaskeun ari beungeut siga nu pinter tuh belengep aing boga warga ya. Tah, bener ieu teh KTP di fotokopi ka tukang fotokopi. Ka mana tukang fotokopi mah loba ieu asal ulah jauh teuing fotokopina ulah pikeun ka Kalimantan. Di Hayawang di Kawali. Nya teh. Lain jeung kopi, geus kopi mah dipesakan di negara we. Nya heud lah. Aing mah. Ieu teh ngabandunganna euy. Juga ka ditu geura fotokopi. Nya. Kade sing bener. Ek mawa deui kopi mah hade ieu. Fotokopi eta kade. Geus jung. Ya teh ampun teuing. Motor alus di kacamata. Heuh legeg. Belengep oon. Tuh nyaho kita fotokopi kalau kamu foto KTP ujung kopi. Dasar gemblung. Bingung euy. Si RT mah urang teh ongko tita mawa fotokopi KTP geus dibikeun. Foto jeung kopina salah kene wae malah tita ka tukang fotokopi. Aing sanu salah sanu rieu urang parete nya euy. Pusing aing ah.